Karena grupnya ya, karena dulu. Aduh, sia ketinggal. Kayak di pemungutan sake di bojong sikit-sikit ini nambah heula. Di dia mulung lagi dia. Sake di dia. Itu mah di wetan mah di Bandung ngaranna teh lain sake. Naon? Tangkil le. Tangkil. Ulang heula ya. Naon teh? Niat sih kami teh kurang mantep tangkil. Eta mulung sake menang permen kumaha bieu. Aja. Kasari permen di emak. Yuk dibetekeun. Bu, ocot bu. Buat ngapot. Itu bae Bu tah kitu tah terus dikitukeun. Jangan gising sedikeun si Dede. Naon cenah pipiluan cenah nini. Mana cik ningali kumaha masekna? Gulai dikeun heula tas kitu. Terus panjang. Ada mana untuk itu mah tuh? Itu pesona gede teuing atuh. Pesona kur gede teuing. Tapi ocot wae tuh. Ku golok atuh mak. Bikin naon deh na cenah mak? Tenang. Mek. Bukan mek, merek. Seru. Kade mah saya oo. Iya si emak kacape dak. Memang aing geus kolotnya. Teu da cicing. Sagala dioprek. Ku penasaran deh ieu hayang nyieun kandang embe. Gusti nu agung.